Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji sareng syukur hayu urang panjatkeun ka Allah nu Magopur. Kalayan irodahna urang tiasa eksis, tiasa ngagaya, tiasa beborekan seuri. Tah ieu teh nikmat anu wajib disyukuran. Hadirin rahimakumullah, sim kuring bade tumaros ari Allah kantos teu hilapeun masihan tuang ka urang. Anu kaduana, kantos teu Allah hilapeun masihan oksigen ka urang sehingga urang teu tiasa ngarenghap. Coba bayangkeun, lamun Allah nahan oksigen atau udara teh tong lami teuing 3 menit weh da jigana urang bakal legegan molotet tenan kaeungap. Hadirin sadayana, urang bakal bungah lamun urang syukur ka Allah. Dan nu jadi sangsara mah urang tara nyukuran kana nikmat nu aya. Kacarioskeun, aya hiji raja, manehna teu kurang ku harta, lubak libuk loba-lobokeun, bruk di juru, brok di pantok, ngalalayah di tengah imah. Tapi eta raja henteu nikmat hirup, malah nu aya manehna susah jeung sangsara. Dugi ka hiji waktu, raja manggil panesehat, bari nyarita. Cik bejaan kaula, naon ieu kaula, hidup kaula bet loba kahariwang, kasusah, teu geunah cicing, sarege teu dekeun reup. Kamari kaula ningali jelema balangsak, anu pagawena teh ngabersihan kebon, tapi eta hirupna bungah jeung bagiana. Nepi ka sarena ge dibrahneupkeun tatangkalan. Nah, ari kaula nu sagalaya loba susahna. Cik bejaan kaula, solusina. Soe teh panesehat, paduka raja. Ayeuna mah paduka kedah ngawadahan 88 dirham kana kotak. Terus we dhuwurna ditulisan 100 dirham. Terus pasikeun ka jelema balangsak tadi. Nya akhirna raja ngawaro karena ibu bapak an-nasihah ka tabib. Panesehat mah lieur ibarat dokter. Cek dokter ieu nyeri huntu teh kudu dikekemuan ku air keras. Jeung kudu dipek-prek ku palu. Tah wayahna kudu ngawaro ka dokter mah. Nya akhirna eta kotak anu isian dirham dipasikeun wae ka tukang kebon. Ku banding ku atoh eta tukang kebon tuturubun balik ka imah. Aya eme keur ngajuru oge ditubruk bakating teling. Akhir pas eta wadah dibuka jeung istrina, eta tukang kebon colohok jeung bungah teh bandinganna eta ningali emas anu kacida lobana. Cik pak urang hitung cek isina teh 1 2 3 87 88 88 har ari hiji deui ka mana papan tulisanna 100 dirham dihitung di bolak balik anger jumlahna 89. Cik tangan cenah bisi murag di jalan ketrukeun deui eta wadahna bisi aya dina wadah geus mulai regang, geus mulai katingali sangsarana gara-gara mikiran hiji nu eueuh. Niang ka isuk eta raja yang ningali ka bunga eta tukang kebon. Pas ditingali eta tukang kebon jeung isina kasampak keur stres. Raja heran, bari pok nyarita ka panesehat. Nah gede bat kieu ku kaula geus diberes sakitu lobana eta mas, naon jadi balangsak. So eta panesehat. Paduka raja, tah kitu anu dirasakeun ku paduka raja ayeuna teh. Nikmat nu sakitu lobana, harta nu sakitu ngalalayana, masih keneh mikiran perkara leutik anu eueuh dina diri paduka. Akhirna anjeunna loba sangsarana. Tah ibu bapak sadayana, urang tiasa nikmat seuseurean, tiasa gagarok peureum beunta, tiasa ngeunah udud bari ngising, tiasa ngeunah care, tiasa renghap rajuk pas ningali rana. Pan ieu teh anu kan nikmat nu kalintang ageungna. Fabi ai ala rabbikuma tukadziban. Nikmat pangeran anu mana deui anu kurang dibohongkeun teh. Matakan pantes lamun urang loba kariwang, kasusah jeung kabingung. Sabab urang teu nyukuran kana nikmat nu aya. Sakumaha janji Allah, la ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabil sadid. Sakian nu tiasa didugikeun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.